nyaeta teu nyangka yen bakal kieu kajadianana. Kaula teh kabongloy nyaeta ku anak anjeun Dewi Sukesi. Kaula teh teu sadar geus ngalakukeun sapatemon jeung anak anjeun Dewi Sukesi. Somali hampura kaula nyata geus ngaruksak kasucian anak anjeun. Itu. Coba eta coba keamanan gitu. Dapat jalirnya. HP-an kirana. Kaula teh asa rada curiga ieu. Aya nambok. Cik. Oh, keluar dulu deh di luar tuh. Rada curiga ieu aya kajadian naon ieu. Kan cowas di jero. Dekat tingali ku kaula ge tadi teh Dewi Sukesi teh. Nya. Lompat Di bebaran tinggi. bari jeung jejeritan aya kajadian naon ieu. Talungtik kayaknya. Tek ditalung teh keur direungekeun ku kaula. INC pekulan. Aduh. Kakang Wisrawana atuh ye teh meunang jadi kieu kajadianna teh. Jadi kacau kieu nya. Ya eta mah kumaha Somali we. Nya masalah teh. Kaula teh ngarasa kaduhungna luar biasa. Kaula ngarasa hanyakal oge kaula ngarasa asa dosa kanu jadi anak kaula dan raja. Doh. Dosa. Gagal kaula rek ngajalankeun hayangnya eta nepikeun ka nyaah kanu jadi anak teh. Kakak jadi ngadiana kulan. Nya. Da kaula nepi ka kajadian kitu teh Somali lain kahayang sabenerna. Oh, iya. Kunaon kulan? Jeung deui kaula oge aneh naha ieu kajadian meunang jadi kieu. Mangga nyangakeun ka Somali, kaula saupamana dek dihukum dek dikumaha oge, nyangakeun sadaya-daya, nyangakeun ka salira Somali. Aduh, jadi bingung kaula. Jangakeun beung teh keun kulan tos kitu mah. Dihukum gantung. Kiwin teh atuh. Saupamina rek di hukum gantung ge teu naon kaula ridho Somali. Aduh. Kawinkeun ka tukang salo. Gitu nya. Kakang Wisrawa. Daya paribasa. Nasi geus jadi bubur mah moal bisa dibalikan deui. Anggar jadi karoketnya kulang. Anger we bakal jadi deblo. Kang Dedi. Tidak ditang walarkeun. Debo Dede Bonteng. Kejadian dieu lamun seuk dipake ku kaula ameknya ameh. Amak mah teh. Lamun arek dijadikeun ku kaula kecewa ceuk bahasa ayeuna teh mah kecewa kaula. Lamun rek dijadikeun frustasi kaula ge. Sabab naon jauh jeung tina sawangan. Pangkat pandita konten pada kieu. Aduh, ampun. Kakang Wisrawana atuh kakang teh meunang jadi kitu. Lap mata. Pan salira teh geus jadi ngaresi Kang. Sadaya-daya Somali dek dikumaha-kumaha ge narima kaula. Kapoekan. Aduh, Kangjeng Rama. Sadaya-daya kaula nun Kangjeng Rama manganyangakeun banginten. Cuma saya nangkutnya. Tina sagala rupi nyata dosa putra panjenengan sareng kasepuhan Wisrawa. Nanging panginten dadi dia bongan parantos kajantenan kaula mah bade nagitangeng walerna nyaeta ti kasepuhan Wisrawa. Wayana kaula oyong ditikah ku kasepuhan Wisrawa. Aduh. Ngatakuan kitu. Jantan kandungan ya kulang. Katang kosantin dari kitu tadi nage kulan. Da panginten ieu mah parantos kajantenan ama. Nya biasa diulang deui. Tentang ngawalarna we. Jadi bingung kaula ieu. Kumaha atuh sepuh kulan. Kakang Wisrawa ayeuna lamun kawin ka anak kaula kumaha kaula nyebutna nya?
Euy masyarakat atuh. Akang barayat. pan kaula teh baris lanceuk ka Kakang Wisrawa teh. Kang Ujang. Atuh meureunnan kaula teh jadi nyebut teh Akang Ujang. Waduh. Kang Ujang aku. Ampura ya Kang Ujang. Ya teu naon Somali teu naon. Kumaha nya. Jang. Aduh. Kumaha Akang? Kadenge bebedewe euy. Majarkeun kumaha cenah Akang. Ada hubungan terlarang ternyata. Bukan Wah. kamu kuliah jeung domba. Aduh. Hubungan terlarang kumaha Kang? Silaka ieu mah euy salah da dunungan teh euy. Salah kumaha? Akan makukna nih. Banyak teh teh geus kanel kaimanana teh. Geningan mah. Goreng teh geuningan ipis keneh. Harap ningali TikTok sakitu ge. Karek ningali nu kitu ge. Jigana teh tina alatan TikTokan teh. Korban eta. Kumaha saupamina kitu Kang jeung Rama mangga putra panjenengan teh geura tikahkeun sareng ngapunten moal ayeuna mah moal nyebat deui ka sepuhan. Ayah. Dek nyebut naon ayeuna geulis. Sikanya ayah. Banyak om. Jika nama cocok saupamina kaula teh nyebat ayah. Kata nabi om. Kunaon Aden? Aduh. Tak kitu ayah Ujang meureun. Yang ngambilin lebih Alah ampun. Boga minantu geus dawu. Itu panginten ayah. Ya teu naon geulis da geus kieu kajadianana. ngambilin yang lebih Urang tarimakeun we ku urang dina waktu ieu. Nyata kitu teh. Kumaha Somali? Kumaha? Ya meureunnan kumaha deui? Ieu mah kedah ditikahkeun Dia ulah nyebut ngaon. Jang, Kang. aya proyek, Aha. aya proyek. Proyek naon? Proyek we ari apa? Proyek ngalebean. Beres. Cicing cete ah. Ieu mah Tadi cete loba dia. Masuk aya ngalebean cete. Mana emang geus spesialis lebe doma suling Ah. ngawin-ngawin teh doma. Mereka ye. Oh. Awas adena. Aduh. Kumaha ieu? Tan kitunya. Teu nyangka kaula ieu kajadian nepi kalbah kieu. Aduh, Samarukna teu di ieu nya. Teh di naon? Teu di simak. boga raja kaula. Yakin teu beunang dipercaya. Yang mesti adil. Kancan itu. Ongkoh nu dicaritakeunna teh rek nanyeurkeun hukum adil. Ari kari-kari. Tapi ayeuna dina kanyataan mana keadilanna teh? Aduh. Kakang jamu mangli. Kena uninga salingakan. Kumaha Somali? Nya atuh. Dina waktu ieu ku kaula. Salira Kakang Ujang. Hampura jadi nyebut cek Kakang Ujang ge. Ya teu naon. Kamar tua menyebut bapi. Kang Ujang Wisrawa oge geulis anak ama. Dewi Sukesi. Dina detik ieu dina menit ieu hidup anak ama nyaeta baris diisrenan ku ama baris ditikahkeun nyaeta sareng Kakang Ujang Wisrawa. Dina waktu ieu dina dangat ieu araranjeun geus sah jadi nyaeta salaki pamajikan kitu kiamat. Atuh rebu nuhun laksa ketika bingahan kaula nu nama nuhun Somali kana kawijaksanaan nangan angere kaula teh inget kang jadi anak. Dana Raja Hampura ama Dana Raja Hampura ama pek dek ngahukum kumage ka ama tumarima kana kasalahan. Engka geulis
sok ayeuna mah geura beberes heula eta salira geura bebersih we heula ayeuna mah Nya. sok itu geulis geura bebersih we heula dina waktu ieu mah kapino damel kaulana mah kajantenan anu tumiba di salebeting ieu karaton teh parantos nyaeta kauninga Raden Bokbis salaku senopati nagara Alengka di dieu Raden Bokbis nguningakeun nyaeta ka Patih Jamu Mangli barang ngupingnya eta laporan ti Raden Bokbis Jamu Mangli kayaanana nafsu ngagudug amarah nu teu kawadahan itu kayaanana Jamu Mangli ngerasa dihianat nyata ku rajana pribadi Santos kula. di dieu Jamu Mangli maksudnya trek nyeun balitungan ka Prabu Somali oge Begawan Wisrawa Somali Wah, santos saha eta sumar-sumar tuh. itu geuningan si Jamu Mangli ulah kaget ya kaulah bangsat kaparacja Wah, dasar raja biadab raja nu geus lancar linci geus cair dia janji dirubuhkeun siapa yang waktunya tanggung hari cari tanggung bangsat kaparat sia Somali raja naon sia teh wah, mana janji sia Mana janji teh kumaha kulan sih? ngomong tadi rek najarkeun hukum adil mana keadilan teh sia Nah, adil ngan kakun perasaan. ajar wah bangsat sia wah, power. Jangan kulan. eta mun terus gacokeun teh Oh, tua bangka. Kak. tua bangka eta jeung eta Wah, sakitu geus wisan oge sia Huis eta. kurang ajar sia petas lagi sia bae wah, iya, power jar. Jual kupluk na kanya kulana. Nenaonan ieu teh Somali Wah, ngomong sia nenaonan Somali nenaonan ieu teh waduh Jamu Mangli tahan heula emosi Jamu Mangli Tahan emosi sabaran. Sabaran. ulah wakang umar nafsu Jamu Mangli Cai heula geunya. da tina kajadian ieu teh lain kahayang kaula nya. Teu niat-niat kulan. lain kahayang Wisrawa da tadina ge teu niat-niat teh kieu Taya niat kadinya kulan. kade ulah beunang ka Allah ulah beunang ka Allah Kade ah. ulah beunang ka pengaruhan Kakang Pati ieu geus direncanakeun Kakang Pati wayahna urang gempur rek urangna waktu ieu Nya. kaula teu hayang ngabogaan raja anu model kieu sakalian dina waktu ieu Somali teh urang gempur rek urang Nya. kahayang kaula teh lain kieu satadina oge Ah, eta kula. Teu maksud gadinya kulan. Jamu Mangli ngan panu tadi teh kajadian anu bakal karana panjaetaku jalma anu ngeusi ieu marcapada Nya.
Kitu teh aku. lain kahayang urang da kabeh oge geus jadi guratan jeung takdirnya eta ti nu maha kawasa. Tah eta. Nyata takdir kitu ieu. Urang mah tinggal narimakeun we kana ieu kajadian. Wayahna somali kaula oge dina waktu ieu teh si somali Nya. ngarasa kaula ge asa aduh dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku kajadian kieu teh. Munguh kaula lamun seug arek ngagugu kana hawa nafsu. Eta. Ngirang pusakumna nagara kula. Nya. Ngan di dieu jamu mangli wayahna urang tarimakeun kajadian ieu teh. Malah kaula manganuhunkeun pisan kana jasa ajeun anu sakitu gedena nyaeta ka kaula. Beres. Anu sakitu nyaeta geus satia satuhu ka kaula. Tah eta. Wayahna jamu jamu mangli. Urang tarimakeun ieu kajadian teh. Nya. Keur kaula moal pisan narima kana ieu kajadian. Wah. Beres ulana. Somali Duh. wayahna urang nya paparitungan jeung kaula urang leungitkeun pancakaki antara raja jeung pati oge senopati. Wah. Eta. Keur kaula dina waktu ieu rek nantang adu kasaktian jeung ajeun. Keur kaula leuwih hade perlaya jeung daripada kaula kudu satuju kana pamadegan ajeun somali. Wah. Hayang ditunggu ku kaula di luar. Urang adu kasaktian, urang pitot tamat jeung kaula semua. Hayang ditunggu ku kaula. Hayang di luar. Somali kumaha Kakang Ujang ye Oh, kajadian. Gitu kajadian. kajadianna jadi kieu Kakang Ujang Riweuh sekabeh. tina kajadian anu karanapan dina waktu ieu memang ieu geus jadi jelas kasalahan kaula Nya. ngan pamudah-mudahan tina kajadian ieu teh sing aya hikmahna kahareupna Rek tanggung jawab atuh. da ieu geus jadi tanggung jawab kaula jeung geus jadi dosa kaula keun anu bakal bisa ngarengsekeun nyaeta jamu mangli ku kaula we dek direngsekeun Nya. dek diayonan kahayangna jamu mangli. Aduh kade atunya Kakang Bujang sing hade pokona mah sing salamet kade dah si jamu mangli cek kitu geuningan teu naon dek dilaksanakeun kahayangna ku kaula ya sae iya nu geus ngajadikeun Petro Cetinu rusuh teh Iya. iya nu geus nyieun kakacauan di negara teh ieu saha ngaran teh kaula Wisrawa geura tungkul kana cukut geura tangah ka sadapan 6 menit ieu jam ieu anjeun bakal di paehan sia ku kaula nya sok Ridho atuh. keur kaula ridho Nya. sabab naon memang da ieu teh hiji kasalahan kaula Kahilapan kulana. kaula modek nyalahkeun ka anjeun memang aing oge baheula teh ngaku pernah ka guru Nya. Sakitu ka anjeun teh Pujaran ya, kaula teh pujaran anjeun sawa Oh, model ngan di dieu urang leungitkeun nyaeta pancakaki pujaran model kita mah da. urang leungitkeun pancakaki antara guru jeung murid aya geura buktikeun geus nepi ka lebah mana ilmu anjeun teh Wisrawa ya sok sukesih nepi ka diracetkeun ku anjeun
nepi ka dileungitkeun kasucianana terido kaula sukesih di kitu-kitu nya urang ajar sia Wisrawan iya yang tubang ieu jamu manglehkeun aku pangawasana Pegawan Wisrawa masing pati teu mah kening perlayah kaayana wah dunungan uing ngagoler Makaning can narima teh hae. Kang Pace Ulah waka. aduh lawaka meninggal Kang Pace Panjang teh hae can nepi. kumaha gaji panjen kacarima alah jiwa dunungan saduana Allah aing Semangat mulia kula. nepi kaweuh nu mangapulya Guci Guci bokpis wah jiwa silakan tunakayaan kajantenan di negara Alengka urang tenun di handelem sieum gesan sampereun tuna di hanyuang siang gesan carita anu bakal datang dina kajantenan antawis Pegawan Wisrawa sareng Dewi Sukesih teh parantos aya kana dua sasihna nyata kajantenanana atuh di Prabudana Raja anu ngantos di negara Lokapala parantos dua sasih ngantos dacan aya wewarta atuh di Prabudana Raja teh ngaraos bingung nah hasil sareng henteuna Pegawan Wisrawa nyata ngalamar Dewi Sukesih itu kaayana aduh kamana ieu Kangjeng Rama teh teu acan aya keneh nyata sumping ka ieu nagara be hasil atawa teu ieu Kangjeng Rama teh terus dua sasi ieu kemana sedengkeun ieu teh geus aya kana 2 bulana ieu teh nya be paman patih kosok kaya tadi paman geus nunggu asa cangkeul ieu kaula Jadi beheung sesongeteun kula. nepi ka nyeri beheung sesongeteun kaula teh liuk lain kamari aya kejadian rame-ramenya tadi alun-alun karaton kaula teh curiga teh Kangjeng Rama nya Masih horeg. hari pek teh nu gelo sugan Rajia.
kumaha ieu can aya keneh warta ka kaula ieu teh Ting sukan. paman Direupkeun ulah. paman patih ka muka waduh kapinoda mah Gusti Prabu yap kade kumaha ieu teh paman waduh tiwas Gusti Prabu waduh tiwas Gusti Prabu tiwas tiwas kumaha ieu teh nah Jol tiwas wae kunaon. jo tiwas wae ieu paman mah sidik kaula teh ieu teh keur ngarasa bingung nah Kangjeng Rama teh tacan sumping keneh wae ieu teh geuningan paman Asa ku tegenah hate. jeung di kaula teh asa ku teu geunah ieu hate paman waktu ieu teh Melangkan Duh. itu sepuh ulah. melang kaula teh kanu jadi kolot Coba ingat kan. jaba inget wae ka panutan kaula si Nyai Dewi Sukesi aduh Eta tuh. kaula teh geus sayang gara-gara kapiuntun tipung ka Tamang Duriat ka Dewi Sukesi paman kumaha paman Oh, kasmaran. wah tiwas Gusti Prabu nyangakeun sadaya-daya kumaha paman Nah, kaula teh nyaeta parantos kengeng wartos tinu kengeng dipercanten cing cing cing. hari kitu numutkeun eta wartos teh saurna teh Mata kula. Kumaha tah wade? Begawan Wisrawa teh parantos gahianat ka salila kulan Gusti Prabu maksudna gahianat kumaha ieu teh Dewi Sukesi teh parantos nyaeta ditikah ku Begawan Wisrawa kitu ulan Gusti Prabu adalah kurang ajar tersangka kaula Eta sepuh kitu urang. nu jadi kolot kaula geus ngahianat ka kaula Oh, kurang ajar Pegang. Wisrawa Tomo Wisrawa urang yang balitungan jeung kawalengitkeun pancakaki anak jeung bapa iya. hayang Wisrawa digempur sia wae enes di kersah yang tumampara Ingi. nafsu nu ngaku kudu amarah nu teu kawadahan ieu Prabu Danaraja Ingi. ngaraos nyaeta asap dihianat nyata kuno janten Rama nyata Begawan Wisrawa waduh udah kumaha tuh sapamina parantos ieu Gusti Prabu wayahna kaula rek nyen balitungan jeung Wisrawa oge anu aya nyata di nagara awan kaduirja dina waktu ieu awan geus siapkeun sedanten wadia bala tamtama urang gempur nagara awan ka oge urang selang Kanjeng Rama Begawan Wisrawa Wisrawa mati ajan ku kaula kemang tinetik senebaran sari-sari tutup lawang sigotaka